Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun, nami simkuring Yunita Febrianti, kelas 12 MIA. Di dia simkuring, bade nyandakeun monolog ngeunaan carita tentang indung ngajak ka budakna ngasantren. Mak, ari nyai keluar sakola terusin ka mana? Ari nyai kohoyongna ka mana? Ka mana we, Mak? Nu penting mah nyai mah sakola. Nya tunyi aya namanya teh mas santren we nya. Hah? Mas santren? Kumaha kayak di pasantren nya ieu teu terang naon. Yeuh nyi, nya teh tos ageng ayeuna teh. Nya teh kudu diajari hirup mandiri, kudu bisa ngaji, nya teh nepi beukeun hirup di dunia. Ma atuh mah, emang ali mas santren. Nyai mah teu sana naon, kata ku mah pame ditangtungkeun ku guru, kata ditajin. Nyai mah alim. Sok we nyai sok regepkeun kupingkeun nya. Nyai teh sing bageur ditu teh. Keun we masalah teu betah mah. Da sami batur ge teu betah. Nah tuh emak, ame koyong emak kitu mah nyai ge bade nuturkeun emak. Sok we nyai ditu sing bageur sing soleh. Meskipun jauh ogenan ku mama anggar didoakeun. Sok nyai sing jadi jelema, anu manfaat tange batur. Akhirna carita menurut tadi nyaina daekeun mas santren. Sakieu wae carita monolog nyai jeung emak. Hapunten nu sakit tiasana. Astagfirullahaladzim. Ieu kunaon ieu abi? Kiraha atuh abi menang rek ngijina ya Allah. Ti meme teh ISD nepi ka alia can pernah menang nilai halus. Hayo we beureum. Kumaha atuh emak abi Gusti? Kumaha abi mun dicarekan ku emak? Pada abi geus bebeakan diajar unggal peuting, berang peuting abi ngapalkeun. Tapi kunaon Gusti teh teu masihan abi we nilai nu sae? Kunaon? Keun we mit. Ayeuna mah sing sabar. Maknya mamane ge meni nepi ka nyarekan bebeakan. Desan mampuna meureun sakitu. Sok ayeuna mah ulah loba ngeluh manehna, diajar sing leuwih semangat, sing leuwih giat. Insyaallah tahun hareum maneh pasti bakal ranking hiji. Hayu urang diajar mah urang. Nih, mama minta acar di sekolah. Nusana sama pasta ala tuh. Badannya gede kan ya? Sok bageurna deh ka ibu. Aya naon sok? Ih, ibu asaha watos ke ka putra ibu sok. Aya naon? Ibu terang tuh. Ente karuneng sok curhat ka ibu sok nama ibu kumaha ka ibu sok. Ieu ibu ni asa leus ieu putra ibu asa coba istri aya naon. Ibu. Tadi teh kan kieu nya. Abi teh gaduh ka Bogo. Tapi tadi teh pas uih sakola teh sareng abi buuihna teh sareng istri nu sanes. Abi mah diabaikeun deui geura teu diajakan. Cemburu abi teh Bu. Oh, mana teh kumaha? Terus ayeuna kumaha? Pada mending ka nyatu we. Mun ibu, kabogo abi teh biasana uwina sareng abi, ieu mah sareng nu sanes, Bu. Abi salaku kabogo nami asa diabaikeun kieu nya sateubi masih asa teu dihargaan kitu, Bu. Doa kana deui teh. Tak kaya nangis deui nya. Ini awan sangka kanu sanes kumaha ieu kabogo nyaliranya. Sok ayeuna mah geura ulah ninggalna konfirmasikeun ka kabogo neng. Kunaon tadi mah keur sakola sareng sanes teu sareng neng. Sok ayeuna mah teh hiji bae nya. Geura ulah ka bumi teras teh geura depan nya. Kumaha ge ayeuna mah teh asar nya. Sok tak kaya nangis deui nya.